Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Masta Abdi Sipa Audia Rahmat di kelas 10-8. Ngadegna abdi di dieu bade ngadongeng anu jejeunna teh Situ Sangiang. Dina hiji situ anu ngaranna Situ Sangiang. Situ eta teh cicingna teh di Cibalanari, Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pernah ngadangu atawa maca dongeng anu ngeunaan kana situ eta. Cenah ceuk zaman baheula mah saacana jadi situ eta teh jadi kampung anu jerona teh jalma-jalma anu paradit pisan. Dina kampung eta teh aya budak anu banget hideungna teh nyebangnya hideung nya beuteungna bucitreung. Tah disebut we keluarga di dinya teh si Buncireung. Kunaon matak disebut Buncireung? Nya jiga tadi teh entos disawurkeun karena beungeutna teh anu hideung, beuteungna anu bucitreung. Tah si nini teh mere we dahareun ka si eta Buncireung. Terus si Buncireung teh kabejaan. Nini cik ulah cicing di dieu di desa ieu. Kunaon sababna? Cu cenah saur si Nini teh. Terus si Buncireung teh ngawala sababna teh kete di situ ieu sabab di kampung ieu teh bakal keluar cai anu banget lobana teh. Jadi we tadinya jadi situ. Tapi satu acan jadi situ di dinya teh si Buncireung ngajak ka sakabeh jalma-jalma anu aya di kampung eta teh ngarah ngilu lolombaan. Naon lolombaanana? Nyaeta si Buncireung teh nyecepkeun hiji nyere di gigireun imah nini eta. Kunaon beuti dicecepkeun? Si Buncireung teh hayang ngalelepkeun eta kampung. Tah eueuh salah sahijina anu bisa nyebut nyere eta di jalma-jalma anu aya di kampung eta teh. Ceuk si Buncireung teh, cik lamun ieu nyere ku urang dicabut maraneh kudu indit ti dieu. Tapi eueuh salah sahijina anu bisa teh tadi geus disebutkeun. Tuluy we si Buncireung teh nyabut kana eta nyere gur kaluar cai gede ti dinya. Jadi eta we anu disebutkeun Situ Sangiang ayeuna teh. Hapunten bila aya cariosan anu teu meureunas sakitu we dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.